Kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Di mana-mana orang dititipan harta, kersakeun loba hartanya, orang kudu daek nulungan sesama jalma, daek nulung kanu keur butuh, nalangan kanu keur susah. Di mana-mana aya tetangga keur butuh, di mana-mana aya tetangga keur susah, atawa dulur, atawa saha wae. Sapanjang orang mampu mah tulungan nya. Jadi orang ame hirup saling membutuhkan. Nah gitu guys nya. Mudah-mudahan orang mah dijadikan jalma daek nulung kanu butuh, nalang anu keur susah. Pangpangna orang sing disehatkeun awakna, digampangkeun segala urusanna, dibebarikeun rezekina guys.